Keur naon hirup mun maduna teu kauyu. Keur naon paeh mun saukur mawa boeh. Ngaranna manusa mah moal ngarasa puas saacan irungna dicocokan ku kapas. Jeung manusa mah bakal terus ngarasa kurang saacan awakna diruang. Napas urang terus lumangsung bareng jeung majuna waktu satia nungtun urang kana lawang ajal. Sabenerna mah dunya anu beuki ngajauhan urang teh, ari liang kubur mah beuki dideuketan. Sapoe geus kaliwat, hartina sapoe ngurangan umur urang. Umur urang anu nyesa poe ieu kacida mahalna. Sabab isukan mah cantang tu jadi bagian urang. Kusabab kitu lamun hiji poe kaliwat tanpa kahadean jeung kamaslahatan nu dipilampah ku urang, kacida garingna batin urang. Kade ulah katipu ku umur nu ngora. Sabab pansyaratna maut mah lain geus kolot. Kade ulah kabobodo ku awak anu walagri. Sabab syaratna maut mah lain gering. Teruskeun nyeun kahadean, nyarita nu hade, poyok jeung benerkeun naon anu teu hade.